Sampun darah ramah. Allah, alhamdulillah. Kanca mitra sadaya, ieu anu disebat dodolism. Naon ari dodolism? Bujang-bujang kanca mitra, abah kita centra. Tapi urang pangan salah sawios penggiat atanapi penggerak kreativitas inovasi berbasis tuangan oge kerajinan. Ieu aya di dodolism. Dupi akang nuju di mana? Di Palidia. Ieu nuju naon? Itu angen tiasa di di Ica. Di Ica maksudnya di jajakan. Tah upami kalasan lapar tiasa di dieu mah. Ya. Urang tepangan akang gumelar. Nah, salah satu inovator di Kabupaten Garut anu parantos mendunia. Kumargi sanes kanten produk-produk hasil kapariglandinyana atos janten salah sayos produk unggulan anu teu saukur dikenal di Garut tapi tos ngawang-lang buat. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam. Ternyata Akang aya di sudut. Nyumput di dia. Nyumput. Akang sehat, Akang? Alhamdulillah, damang. Alhamdulillah. Nun Kang ditepangkeun Kang. Ieu wajah rohanganana asa rada fresh nya. Iya. Ayeuna ka mana ieu teh arahna teh Kang si dodolism teh ieu teh. Asa rada kitu Ya, ini arahnya jadi dodolism teh ngempelkeun pengusaha muda di Garut. Jantan ieu teh ngadamel mini mall, tempat belanja mini nu di jerona aya makanan, aya tuangeun, aya display produk-produk pengusaha Garut. Ke di lantai 2, Bah, di tinggal. Aya oge. Terus sareng di lantai pertama ya home decor, aya kerajinan-kerajin ti pengrajin Garut aya. Sanes kanten hasil kerajinan. Di antaranya naon wae Kang? Aya boboko, aya nyiru, aya kerajinan aralitnya, sareng kanggo nu penghias ruangan. Nah, kanca mitra sadaya ternyata si dodolism teh mungsane saukur ngajejakeun tuangeun anu siap saji. Tapi oge janten display kanggo sanes kanten produk. Di antawisna buah tangan disebut kerajinan. Pas katalah upami akang gumelar mah dina urusan inovasi mah sareng kreativitas teu pernah eleh. Naon wae anu digagas urang korek langkung jero deui. Ayo Hayu di mana Kang? Ayo ngiring kanca mitra sadaya. Ini A3 udah tahu lah ya. Ini acuk lalaki, brandnya belum dipasang. Ini dari Gilang, orang Garut Gilang. juga, orang Ciledug. Terus ini Meiko, anak kecil. Ini orang Tarogong yang punya. Ini Oxblood yang punya orang Cikajang. Oh jadi itu nu ngeuseun teh lain akang ukur. Bukan. Kan ini mengumpulkan pengusaha muda. Oh yang minimal tadi konsepnya. Iya, minimal. Kanggo display hasil kreativitas orang-orang muda. Garut. Ya. Tah kitu kan sampai tersadaya kauningan tadi aya hasil angguannya. Iya angguannya. Mohon angguan. Angguan. Iya. Sareng lifestyle. Iya Mohon. mah kanggo dandan upami rumaja putri sareng Ya, ibu-ibu. Leres. Iya oge kanggo kalon Sami. kepan sanes kanten. Ini nggak ada nyari lagi di leles. Jadi ya mas sadayana produk pisan urang ya. Mohon. Cobi Kan Cus Mayadi, orang leles. Gitu. Cus Mayadi. Cus Mayadi. Cus Mayadi. Oh, brandnya ini nih. Cus Mayadi. Gitu kan Mitra Sadaya uninga. Cus Mayadi. Ini masih usia di bawah 30 pengusahanya. Ternyata memang Garut itu tidak kalah kan Mitra Sadaya. Upamanya nganggem Garut memang aneka ragam. Kauninga Cus Mayadi. Entong eta mah. Iya mah obat Buat cewek. penumbuh something. Nah, masih di channel Ngawaos ngabahas wartos nu atas-atas. Akang ngareview sakedik. Margi upami dinu Ngawaos eta aya babasan sepuka pungkut anu kedah di waler sebagai tantangan. Naon? Generasi muda Garut, pituin asli kelahiran Garut pisan. Ya. Akang
Mohon. Dina bahasa Sunda aya istilah leber wawanen. Kira-kira ngalarapkeunna kumaha eta? Cak. Leber wawanen. Leber teh lumer, Lumer. tapi leber. Leber. Pinuh. Pinuh janten upami urang seueur elmu dina hiji hanca mun tiasa luber kanu sanesa kanggo anu hal positif Anu hal kanggo positif. sadayana. Upami wawanen Wawanen teh pengetahuan, kawani leres. Jadi ya berani mengambil resiko Mengambil ketika resiko. kita mempunyai usaha atau apapun, mulai dulu. Nah, jadi upami leber wawanen dilarapkeun dina kecap jeung kreativitas oge Mohon. inovasi Kang Kiki. Hartina teh kitu. Leres. Upami letermakna dina bahasa dasarna leber wawanen teh gede kawani. Leres. Tah kunci sukses di antawis usaha Kang Kiki karena gede kawani. Ngeres teh Kang? Harus. Cerita sakedik lah. Nyeun ieu, nyeun itu kumaha eta kawani teh bisa nemega kieu? Ya lagi pandemi gini kita jangan berhenti berpikir ya, tong eureun mikir bah. Mikir. Justru semakin janten naonnya katarik kamu lebih keras Ketantang lah nya. ketantang janten ngempelkeun rerencangan sadayana ameh bersatu ngadepin situasi seperti ini. Janten kita teh tiasa lebih punya semangat dan harapan deui. Oke. Nah, saatos didamel kieu minimal konsep kieu. Mohon. Peminat sendiri kumaha? Peminat. Alhamdulillah, iya atos buka lagi setelah pandemi, berubah konsep, respon dari banyak orang tuh alhamdulillah bagus. Keren. Tah gitu kan Camitra sadaya. Ternyata inovasi jeung kreativitas menembus batas dan teu aya batas teh teu aya wates teh eta. Soksana di tengah pandemi Covid-19 anu cenah ngungkung sanes kanten aktivitas jalmi tapi upami diiglan ku kapariglan kreativitas oge inovasi sakumaha anu diswantenkeun ku Kang Kiki. Luar biasa. Tetep rengenak di channel mah ngawaos. Ngawangko, ngabahas wartes, Ngabahas wartos nu atos. anu atos. Mungkin milenial lainnya tos hilang. Di payun mah eta ibuna orang Garut, ibuna orang kali Garut. Hoyong pelesiran, hoyong piknik, tapi anu murah meriah ka mana nya? Taraje nanggeuh dulang pinande teh nyaeta. Ngawaos channel anu gaduhna Abah Janur. Terus ulah hilap oge ka Amburaninya. Subscribe channel Amburani. Ngalos, ngabahas wartos nu atos-atos.